Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddola ba'da ibadihi bi ulumil ilahiyah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ba'du kama awroda alikal warid litakuna ila amrillahi amilan. Faqala aidon awroda alikal warid litakuna ilaihi waridan. Faqala aidon awroda alikal warid liyatasallama kamin sidni ulidil agyar. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji mah tos kantenan kagungan Allah. Bade muji urang bade henteu tetep puji manu Allah. Ngan saat nu ayeuna piraku urang teu muji ka Gusti Allah karana karaos kanikmatanana. Irodat Allah jeung parentahanana akur. Tiap nu diparentahkeun eta diridoan ku Allah. Allah marentahkeun namyahan ilmu saat nu ayeuna urang ku Allah dikeresakeun hadina tempat pangaosan. Ceuk nu hoyong wa nikmat nu mawi pantes urang sadayana sama-sama membacakeun alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat jeung kasalamatan parantos dipupulkeun ka junjunan sehingga pirang-pirang kitab nu ngabasakeun sallallahu ku fi'il madi. Malah cek Allah lawala lama khalaqul aflak. Mun kaula teu ngadohirkeun Nur Muhammad moal nyieun naon-naon. Nur kang jadosul mujmal di hadrat wahdat mufasol di wahidiyat. Di alam malakut jadi para malaikat, di alam arwah jadi piang prodimuli jadi kieu. Ngan lamun ningali Himalaya jalu kamari ayeuna keisukan. Mudah-mudahan rahmat jeung kasalamatan dipuprukeun ka junjunan ahli wargina para sahabatna tabi'in umat mutabah kamantena. Muga-muga urang perjadikeun umat mutaat kanjenengan. Salajengna pribados ngaturkeun rebu nuhun ka persa penjaga acara. Oge ngaturkeun rebu nuhun ka persa pembawa ieu pangaosan. Pimpinan ka pasantrenna di pasantren Al-Ittihad pun anak sareng rencang-rencangna. Alhamdulillah dina saat nu ayeuna pribados teh masih kene aya ngahadiran ka pun anak anu mimpin di pasantren jeung diikuti ku sadayana nu hadir. Mudah-mudahan panjang yuswana barokah umurna, digampilkeun milari maisahna, disalametkeun ti dunya parat jeung ka akhiratna. Alina tos di alam barzah anu ngadorong kana ieu pasantren, anu ngaduakeun kana ieu pasantren terutami anu mimpin di pasantren. Muga-muga kol ditaekeun ka darajatanana mun tukang ilmu, muga-muga cing dupi ka derajat muqarrabin jeung arifin bisa membawa masyarakatna atanapi santri jeung santriahna jadi muqarrabin jeung arifin. Nu tos aya di alam barzah muga-muga digunturan ku rahmat Allah, diampura dosana cang padang dalam barzah ala hadiniah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu acan pribados ngisi kana waktos. Karana pribados teh pang pertos kieu teh sering ari ngalongokan makai pasantren da kapunana. Ngan aing tepang sapertos kieu mah sareng sadayana rada langka ari sanes dina riungan mah. Ti payun da heula punten ka sadayana tina rupi-rupi dosa nu patali sareng sadayana ageungna alitna lahirna sareng batinna.
Intena bari ngapunten. Alhamdulillah sudah kasolehan mana sadayana. Kanggo ti pribados gitu kamari sadiatina sami-sami sareng pisan. Hadirin wal hadirat anu mulia. Ieu pribados saking ayeuna bingah sesah ngucapkeunana. Sabnaliti ieu buka pasantren teh ti taun galunggung meletus lagi. 82 baru kakara ayeuna naik ka dieu ka DKM can bukan naon ngaranna DKM eta eta dengan aya masjid dada teu pati alus we jeung ayeuna madrasah teu pati hade jeung bedug-bedugna oge eta kitu. Di tahun 82 ayeuna geus dugi tahun 2018 37 tahun dah kirang langsung ya berdiri pasantren 37 tahun. Ari umur pribados mah geus kolot ka cida da pun anaknya ini lahirna tahun 61. Pribados wangsul ti pasantren tahun 60 kahirnakeun satahun gaduh hiji. Tahun 61. Jadi bertemu di etang ayeuna pun anak teh yuswana teh di tahun 61 geus ayeuna tahun 2018 sabaraha kira-kira teh. Sigana teh henteu ari surajeng pribados mah. Mata sasaurana ge pribados paneuri arek mulusan bari sakedeung. Geus kolot ieu di tuman ayeuna ka doktor aya bisa sotenan ayeuna lumantung kabeh dieu. Pedah tiri ke Cikato Mas di sekarang kadi teh tiri itu teh tiburuan kadi diburuan gitu teh. Tuh. Tegaduh mobil seperti kieu ge aya mobil ka jalan teh. Andongkap ka dieu mah seueur mobil namun wangsul ka ditu teh tara kusi mayar diwas dianteurkeun ka ditu. Alhamdulillah tadi ge bejana teh meuli dua saputing teh. Puas meser ge keun we. Bujeng-bujeng ayeuna meser ari ayeuna kendaraan nanya bapak ge bapak-bapak mun butuh mah ayeuna mobil bisa menang asal wani setoro gitu. So, lamun bapak teh sanggup sasauran ku pribados pangbejakeun. Eta latah kapun anak si anu butuheun ayeuna mobil gitu bere da wani setor. Gitu. Aya nu can gaduh mobil ayeuna aya. Palai sanggup setorna. Oh, kurang bejakeun. Dan moga-moga mun menang nganyuk eta mobil asing babari setorna, syukur-syukur ayeuna teu nganyuk gitu teh. Walau aya nu merek we kitu mobil da. Tadi ka uninga malah dibukakeun jalanna sodaqoh teh. Entos moal kantos diwartoskeun eta mah. Sehingga ayeuna saton sabulan mah gitu teh jeung 10 juta atuh ari satahun teh 12 bulan berarti 12 ton eta teh beas wungkul duitna 12 120 juta itu teh nya mun dihitung kurang mah ampun ti mana manggaduheun sawah eta tara nyawa manggaduheun usaha. Allah juga barikan usahana. Cenah kuring ge sanggup lamun ayeuna aya murid kuring 60 sok ajaran ayeuna inguk murid ayeuna 60 tong diber entong ayeuna kudu mayar ti ditu kuring rek boga saperti kieu tah moal. Naha loba heula atawa naha bager heula kira-kira na. Cing kira-kira anak ibu-ibu sanggup bager heula sanggup ayeuna beunghar heula. Pribados rada ayeuna ningali dina iteuk Nabi Musa jajaran anu katiluna geus ngajaran maca buku. Nah iteuk Nabi Musa jajaran katilu tuh eta teh geus beunghar ti heula teu singeun ku Allah taala diasih kudu meh beunghar. Kullu goniyin layatasodaku biginahu wa korunun sawa gitu. Sakur jama ayeuna anu beunghar teu sanggup ngerapokeun dalam kabeungharanna korun bangsana kitu eta teh. Nah iteuk Nabi Musa ka kuping teu.
Tapi sing kuping nggak ada pita kuping bae cenah. Aku si maca kali itu sakuru beunghar teu sanggup nyodakokeun dalam kabeungharanana horun bangsana atuh mending teu boga dieu. Tuluykeun aiteuk Nabi Musa. Fakir nu fakir tak puluh fakirin layas biru fi fakrihi bahwa kalbun sawa. Sakur nu fakir teu sabar dalam kapakiranana. Anjingnya bangsana. Terus ingana halus gitu. Jadi murah boga duit, wayahna tong hayang jajan baso gitu. Aya kalana urang teu boga duit teu senang sare-sare acan. Sare digadu gerep teu boga duit mah. Mun loba duit teu sanggup sare digadu. Tuh. Mending jadi ajengan kana kitu. Nah itu Nabi Musa jajaran nu kahiji. Kabaca ku bapak henteu. Ya. Kullu alim layak malu bi ilmihi wa iblisun sawa. Sakura ajengan disebutkan nu alim gitu teh. Teu amal kana ilmu iblis apa sana itu. Kumaha cenah aku jadi RT. Tuluykeun itu Nabi Musa jajaran nu kadua. Kulu sultanin layadiru fi sultanin bahwa Fir'aunun sawa. Itu cenah. Bijakeun ka presiden ulah. Nabi Musa itu dibaca bisi menjaman ajengan nyumputkeun. Teu disumputkeun nama sok. Dia dengan ya sangsina. Malah cek para ulama wal ulama bila khosyah kal maroki bila milhi mun ajengan teu sieun ku Allah kok ajengan teu sieun ku Allah setengah tilu can salat okor kal maroki bila milhi seperti angeun eueuh uyahan sok ajaran restoran anu uyahan mun angeun can di uyahana eta kakara godog gitu teh pribados tunggal ka restoran ada di aruyahan sadayana ngarapan eueuh restoran teu make uyah teu manggih restoran teu make uyah teh itu sieun tun ajengan teh kudu sieun ku Allah da aya ajengan penggoreng-gorengna nu kumaha atakasulu ani taati min jami'in nasi qobihun ngulihat salatna mingguanana zakatna hajina disarerea teh lain ajengan ya goreng teu alus tukang tani nguliat berjamaah, tukang dagang nguliat berjamaah. Dari pangkat nguliat berjamaah. Teu halus teh. Walakin minal ulama akbahu angut teh ajengan goreng kan cida panggoreng-gorengna teh nguliat aya berjamaah salat ajengan. Tu aya panggorengna ajengan. Mata pantes lamun ayeuna teu aya iman mah teu selesai ya masalah teh. Gimana mah gak aya masalah. Ngan iya tadi kakupingna muludan cenanya. Muludan akhir bangsa kieu mah pantesna we pantesna ipa pantes lantaran akhir muludan teh. Tah jalmana ge cenah haladir kabeh nu aya aya. Nya nu aya akhir. Pribados ngungkap kitab mu'arifis nu pangheulana ngayakeun riungan memperingat lahir Kangjeng Rasul teh pasaid gitu. Lamun said dia lain pasaid urang tanyakeun sih ayeuna. Budakna Abi Hasan Ali. Abi Hasan Ali budakna Mang Baktikin eta. Ngan kasohorna raja yang terbesar di dunia, Al-Malikul Mu'adzam Hudofarudin beunghar. Cek anjeunna ampun hayang teuing umat nu akhir teh kasapaatan mikir
rek nyieun jalan supaya umatmu akhir narurutan aya kasapahatan kurang. Al-Malikul Muallum Mudofirudin ngumpulkeun hatas 10.000 hayang nu dipeunci teh. Ari ieu sabaraha ribu hayang beunci biasana. Domana 5.000. Doma Garut. Lain domba kacangan. Biasa nu kasabaraton 7.7 peuting teh lain ti jam 10 ti ka jam 12 ayeuna 7.7 peuting nu dionangna teh dihapus teh aya ajengan ahli fikih ahli tasawuf yakin sok narangkeun saurang-saurang bedakeun timiti lahir Kangjeng Rasul dalam dibedakeun mah tina lahir Kangjeng Rasul timiti lahir Kangjeng Rasul piresepkeun moal yakeun Kangjeng Rasul teh naon sabana bayi aneh gitu urang ka bayi aneh mah hayang nonton aneh kumaha wakana sallallahu salam ya subuh fil yaumi sababa sobiyi pisahin dina qurbaniyah Kangjeng Rasul mah sapoe teh ngagedean saperti orok sabulan pakoma pisalasin pamasa pihomsin wakoyet pitiskin tilusasi yuswana Kangjeng Rasul geus nangtung dirogrok ku sarea budak tilusasi nangtung pamasa pihomsin 5 sasi Kangjeng Rasul tos mapak dilalajoan ku sarea budak 5 sasi mapak ari budak urang mah sok nangkarakeun pas indungna Wakoyat tipisin salapan sasi kan itu selumpat sampai tengah sore 10 sasi geus bisa papanahan diadukeun jeung batur teh bari tara kumagungan meunang eta budak leutik 10 sasi hayang nongton sare di mana aya tontonan papanan jeung Kangjeng Rasul sarerea hayang kitu teh pribadi kan incu 12 bulan umurna eta geus bisa abatasa kok munyong-munyong juga kok hayang ya si budak bari tutuyu supaya jadi dosen abatasa yang kesimpan yang menggunakan gitu ya ayam ngalaman kita kedidok kumaha Kangjeng Rasul teh kitu ngagedana Kangjeng Rasul welas asih kanu miskin sumawan ka budak yatim pada wareng ku paparing kudahareun jeung pisalin akuan ka urang kampung tara anggur jeung adigung sanajan ka urang gunung ge ngaku Kang mata betah jeung Kangjeng Rasul ka dieu teh tuh pita keuleuleun Kangjeng Rasul Abu Jahal dikesukan sumur gitu terus Kangjeng Rasul jadi rusul teu bisa ngahanyakeun diterima anu kalah beuti jero ceu Abu Jahal mana bisa ngahanyakeun dewek yang bicara Muhammad jeung bejakeun ke Muhammad dewek cilaka kan gitu. Panghanyakeun rek iman gitu. Bejakeun ka Kangjeng Rasul sumping ka dinya. Mang lo cenah teh kulit cilaka gitu cilaka. Keur naon cilaka itu hanyakeun. Munggah hanyakeun cenah iman. Sok cenah muntang atuh kana panangan. Muntang hanapan Kangjeng Rasul angkat ka ludrok bari ngalisir dasar sihir Muhammad. Boro-boro ingeunahna teu sihir. Eta teh ku Allah kan dicap bentukna iman. Ari ngaluskeun Kangjeng Rasul mah. Madun amin. Maka kurang ge teh muludan teh geus we sanajan ayeuna teh ge. Ngan hayang mah memboga gede. Tak aya kalana leutik nu dibikeun mah memboga pun 1.500.000 dibikeun sarua-sarua 500 itu. Lah hayang 500 ngan teu boga 500 sajutaan teu boga 500 sabuktina we cap saeran dikebekeun bae cap saeran nu dibikeun pacet nu dibikeun teh ing kuntu sogiron mun kuring ayeuna ieu leutik saeutik pakabiru maka mugi Gusti ngagedekeun himahna mah hayang 500 ngan merena mah 100 cap saeran itu teh lawan sakitu kituna duitna mah tengah hajakeun tadi mawana saeutik ngadoakeun nu dibikeun cak kumaha kuring tadi mere saeutik
Arek nyusulkeun sok bae nyusulkeun bae. Arek nyusulkeun. Alhamdulillah. Mata Kang Rasul mah kitu. Mata turutanan urang jeung Kanjeng Rasul. Ayeuna ieu diperingatkeun ku urang. Itu teh al-malikul mu'adzamudarudin teh mimitina di tahun sabaraha. Al-malikul mu'adzamudarudin da kakara tahun 1144 Masehi. 1144 Masehi ayeuna tahun 2018 nya. Ini 875 tahun. Nepi ka timimiti al-malikul mu'adzamudarudin nepi ka urang ayeuna ieu perayaan tanya mangsi 875 tahun. Tuh. Ori itu mah 10.000 hayam. 5.000 domba. Maka disiapkeun ari geus ayeuna sapiring tasawuran mah acara kagenep. Ieu ge aya persiapan acara kagenep. Aya lah. Ngan moal dianteran nya hadir we ka dieu sok hadir mah. Piraku teu ngasaan. Kana rezeki moludan mah kudu hayang ngasaan teh cek aganten. Moal ayeuna kamarkaan sing loba kumaha. 40 dinten darahna masih kena mutar pamentakeun pangampura kanu ngadaharna rezeki moludan. Kan Imam Syafi'i mah sasauran man jamaah ikhwanan wahaya untuk aman liqiraati maulidin nabi hasarullahu masolin musyrikin jumal kiamat sing sajama anu ngumpulkeun saderek-saderekna cara ayeuna jauh di suratan deukeut di geroan deukeut ka tidak di toelan di suguhan geus aya di suguhan apa deui ana suguhan keur aya mah kadang-kadang katumpul tingku subuh teu kudu makan nyamungan ngumpul teh nu di suguhan ku Allah dikumpulkeun isukan di masar jeung para syuhada para sholihin nu boga tipe kitu teh tuh tak mudah-mudahan we aya hoyong dalam para jinnya ari nyuguhan teh layun pikdu sangatin min sangati alwasiluna wasilun anu geus ngarepi ayeuna ka Allah meunang ilmu usul nu dibejakeun teh nu geus kamili ku manehna urang ge sedekah teh nu geus aya we di urang ulah ngarakokeun can aya wasilun oge eta ngapayakeun ilmu teh nu geus nepi ka manehna jadi atuh boga ilmu ku ilmu boga harta ku harta boga ilmu jeung harta bikin tak alhamdulillah ngan ilmu cek tadi aya bener mata teh sok loba nu ngahalanganana jeung sok loba rintanganana keun mentong ditinggal di rintangan da ku Allah dibereskeun teh ngan tadi mana adoma maulidi kuntu samjoma kiamat ieu nu jadi pokona supaya jalma-jalma teh kesafaatan Kanjeng Rasul tina ieu ayeuna mauludan teh mana adoma maulidi sehingga tukang tani, tukang dagang, tukang buruh kasafaatan ku ilmu tina man adoma maulidi saling ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami teh Kanjeng Rasul kuntu sapian joma kiamat disapatan di pek kiamat ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami ngagungkeun Allah nu ngamiskeun gula ngagungkeun Allah nu ngasieunkeun uyah ngagungkeun Allah nu ngalarekeun cabe ting ngagungkeun gula amis ngagungkeun Allah nu ngamiskeun gula ngagungkeun Allah nu ngasieunkeun uyah ngagungkeun Allah nu ngalahirkeun kami ke Kanjeng Rasul ngagungkeun kami dilahirkeun ku sabab rusul teu bisa nyeun lahir teu bisa nyeun rusul tapi Allah ngalamun rusul jeung Allah ngalahirkeun Kanjeng Rasul tak langsung ngagungkeun Allah ngalahirkeun kami tina harkeun eta rai tukang tani bisa kamiliki emul ngagungkeun Allah nu ngamontokeun pare ngagungkeun Allah nu nguntungkeun tina tani ngagungkeun Allah nu nguntungkeun tina dagang rai mun jalma aya imanana ku Allah dibere fahmi
anilah cukup mari sakitu ge saumur-umureun teh di mana kasawan yang moto pare teu ngagungkeun ka Allah nu ngamontokeun pare imana keur eueuh aya itu zaman salat eueuh imana aya salat eueuh imanan salat zakat puasa moal haji osok ngan eueuh imanan kuring kudu ngalakonan salat zakat puasa moal haji lagi lain kuring dibisakeun ku Allah lain ngagungkeun Allah anu ngabisakeun kuring kana moal haji kana salat zakat puasa moal haji maka ahli dohir ma'al iman ahli batin ma'al yakin kumaha kuring teh bareto ayeuna tukang kasawah ngan resepna teh kana montok pare we teu inget kalau montokeun pare keur eueuh imana balik ayeuna ka lembur bungahan teh montok pare we saking bunga montok pare keur di imah ge inget teh kan montok pare malah keur salat ge inget teh kana montok pare keur eueuh imana kudu kumaha kudu inget ka Allah nu ngamontokeun pare baru kana iman nu alus eta teh nu aya imanan kan ahli dohir ma'al iman ibu-ibu jeung bapak-bapak panca indra anu 5 ieu bisa ningali soca bisa ningali kana rupa cepil nguping kana sora eta ngasan kana rasa panangan ngarampak ke saking lemesna tuluykeun teh ka Allah kaditu tong leungit iman enak-enak ayeuna soca ningali kana montok dina pare nepi ka resep ka montok pare resep kana buahna pare anu montok teu inget kalau ngamontokeun pare di mana keur eueuh teu karaos iman eueuh eta ku montok pare teu karaos iman eueuh eta ku koneng pare teu karaos iman eueuh kahalangan gula amis kudu kemana tuh ka Allah heula nu ngamiskeun gula ka Allah heula ngamontokeun pare ka Allah ngasingkeun kuyah jeung ngalarakeun cabe teu hese ceuk nu diseun kitu-kitu mata ieu mata cek setan tong dicaritakeun kitu teh bisi jelema ariman eta teh marana dewek eueuh batu eta setan mah hayang batu we mata atoheun pere anu ngaji di Baitur Rahman tapi nu mikir bisa katempuhan ajengan Bupati bare terus ngabejakeun genah lipah long isuk jeung makmurkeun ku dewek warbun gopur diserenkeun ka ajengan teh kabupaten teh bupati warbun gopur masyarakat sakabupaten tepikeun ku anjeun maka kajen dipindahkeun ka Ciseureuh gitu tapi dipikir-pikir asa betah di Ciseureuh cek mah gaduh ngan urang sing ngaparna eueuh eta masuk sieun teuing ayeuna teu hayang dewa sing ngapar dia teh puji seurang pun coba di temen beredakar muka-muka we sing tamago ki beunghar dunya jeung akhiratna gitu lantaran betah gitu mah adi kabupaten wah snack-snack acan tapi kemana dia tadi puasa itu puasa mun kena beuneu nyuguhan alhamdulillah ngan dikontrol meureun sasingke mah masih ka di Ciseureuh ya teh Paji. Nah, isukan mah ari atos mah kabupaten. Jadi nyarekan bupati. Ngan bupatina bupati anyar duka apaleun pangaosan di bupati. Ngan pribados ingat ieu pengajian jam nuhun kabupaten baheula pribados dikasuskeun kurang bupati. Putih kodim teh tapi mengirimkeun surat ayeuna Kapancan Tengah, Kasaropa, Kacikarong, Cibantar Sesat, atuh muru-muru kali. Ari ayeuna pribadi dirugikeun ka kabupaten, hitung-hitung mulangan ya pribadi. Teu boga duit teh ngongkos sorangan gitu teh, da teu mulangan. Alhamdulillah. Ngan babatur. Sospol ge datang gitu ngan pintar sospol. Nanyakeun ka semua Cibantar teh naon kitu sesat kan bejana. Nah, kami so diajian balik deui sosol mah. Ayo pihak ketiga. 24 pihak ketiga. Ka sosol mah teu papanjangan. Ieu pihak ketiga perebut roti. Oh, sugan mah ya Haji, teh di kabupaten teh deui teh. Ancan generasi deui kira-kira teh. Alhamdulillah. Ieu pribados teh
sok sieun teh jalma-jalma teh 50 tahun umur geus ka tukang tani unggal ka sawar saperti kana montok pare we kana koneng pare we di dapur kana gula amis teu inget ka Allah itu teu eueuh iman muga ti ayeuna mah ti sembet ayeuna ieu mauludan mun ningali montok pare teh Allah ngontokeun pare sabab bismillah disebut Allah disebut teh nu ngajilkeun wujud makhluk pan pare teh wujud teh aya sanes Allah nu aya sanes Allah barang jeunan dijieun ku saku Allah aya tu Allah teh tah sina nekatkeun Allah aya andi kiamat di sawah di kebun di pasar di pasir di kapal itu nya kitu aya tah boga pikiran kitu sak ngaranna sanajan saku mah gede amalan moal ditarima ieu iman saku leungit sakna jadi yakinulukeun cenah yakin lantaran apa pakai dalil ayeuna mah nahnya jae teh jeung tuna jae jeung tuna jae jeung lempang pagawean terang ayeuna di Allah teh jeung gawena Allah memontokeun kana pare gawena Allah ngawaskeun kana soca jadi mun ditanya teh cek Allah kan memontokeun pare ngajawab pare teh anjeunna cekurang Allah ngurus kana montok pare sanu ngawaskeun kana soca cekurang Allah ngurus kana soca bisa ningali tuh baca pemacana tak ikro bismi rabbika lagi orang soca teu bisa nyeun awas teu bisa nyeun soca kalau ngadamal soca jeung Allah ngawaskeun kana soca itu arti maca tingali rambutan beureum ku Allah dibeureumkeun taat si rambutan ka ilah namun itu tangkat kabeh tangkat ilah kok bisa ngedakeun la ilaha ditantang ku sakabeh makhluk kecuali Allah ya umpare teh resepna kan montok pare 50 tahun umur doraan 50 tahun teh kumaha leungit atuh kari balikeun pare montok pare teu bisa nyen montok teu bisa nyen pare Allah ngadamal pare jeung Allah ngamontokeun kana pare bisa Allah ngamontokeun kana pare bisa timulia Korea ayeuna mah tila ningali pare meunang asmaja qadir meunang asmaja murid tuh saking ayeuna iman Allah anu ngamontokeun pare dihampura dosa 20 tahun ala ibu dihampura dosa coba kita kalau badoy tah lalajo oh kera lajo osok poho kera lajo nang aya imanan mah keur lalajo ieu teh abdi ka uningan keur lalajo keur poho ka Allah ka uningan kita keur poho ka Allah ta bare eta mah 50 tahun mun lalajo teh poho ka Allah surat jeung keprok ayeuna mah lalajo teh inget hati abdi keur poho ka Allah rek disiksa ceurik we keur lalajo namun teu kitu eta teh doa tapi hayang dihampura mah nya Pak ibu-ibu paling dihampura dosa mun pribados ayeuna nikah bade ngalakonan moal sok bacakeun ya nabi atuh ya nabi salamu alaika ya rasul salamu alaika ya habib salamu alaika salawatullah alaika di sok meuli contoh coba pok Pak ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika munoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mahmung aya dua didawuhkeun Allah Ta'ala syaratna mahmung aya dua didawuhkeun Allah Ta'ala munoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala sarana mahmung aya dua didawuhkeun Allah Ta'ala munoyong dihampura dosa
diasiku Allah Ta'ala sarana mamung aya dua didawukeun Allah kudu katana ka bumina yetin sok sabalik deui mun hoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala sarana mamung aya dua didawukeun Allah Ta'ala ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika mun hoyong dihambura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mamung aya dua didawukeun Allah Ta'ala tuluna kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah mun hoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mamung aya dua didawukeun Allah Ta'ala kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika mun hoyong dihampura dosa diasiku Allah Ta'ala syaratna mamung aya dua didawukeun Allah Ta'ala kahijina kudu mahabbah ka Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turut tumut ka Rasulullah ibu-ibu bapak-bapak apalnya sok ngacung itu apa
Apa kabeh datengnya. Alhamdulillah sakitu kitu wae mah. Ya Bu, urang mah enak bisa ngelingan kan diri urang sorangan mun hoyong dihampura dosa. Syaratna sabarakeuna? Dua hiji kudu mahabbah ka Gusti Allah nu di ngaran mahabbah teh resep ka Gusti Allah nu disembah. Resep kumaha? Resep teh kanu apal tara aya kae resepkeun kanu teu apal. Can manggih jalma resep kanu teu apal. Resep teh kanu apal eta maribul hawa manau dawa geringang tunggalang layu ge baras apal. Ari Allah teh ilah nu ditaatan ku soca awas, ilah ditaatan ku panangan tepat, ilah ditaatan ku sampean ngalengkah, itu awak urang sataat ka ilah. Tak kamu urang keur angkat kabeh kale teh nuturkeun ka ilah, ilah anu mawa diri urang. Ruh aya roh nu mawa kana diri teh ieu teh nu aya imanan, aya roh mawa kana diri teh imanan. Mun ayeuna kasawah urang teh dibawa diri teh ku kahayang jasad nu imanan hayang kasawah we. Rok enak kasawah di montok pare, resep nu teh kana montok pare, montok bangsa kieu mah buahna empira ku teu alus. 100 bata legana geus diitung menang rasa ton. Tuh. Tah 3 kintal pake dahar, 7 kintal bisa dijual. Tuh, eta mah nuturkeun roh anu teu aya imanan. Tapi lamun roh nu aya imanan mah teh rek ayeuna montok kana pare. Lain pare nu bisa nyeun montok, anu ngadamel pare jeung anu ngamontokkeun kana pare. Meunang asma yakor hedat nu bisa ngamontokkeun kana pare. Nu mata kuala nu montokkeun ieu pare boga karep. Ya murid naon karepna? Can apal duka rek dialuskeun buahna. Duka karepna kana milik sapi. Kasok aya kalana pare montok teh nu ngangon sapi jam 11 datang sare ditajung. Sapina teh bresek ka sawah, dempes. Tah lamun ingat mah jalma anu boga sawahna, ingat tatara ayeuna kuruh anu nuturkeun ka Allah ningali montok pare ku sapi teh alhamdulillah rabbil alamin. Naon sababna? Sabaya imanan kita dina ge Allah tang ngademel pare montok teh keur sapi tuh. Jadi apal enak kanyataan keur sapi. Mun lamun ayeuna katingali ku sapi, sapina anu nganguna sare ampun eta teh. Asa nu lewet mata susuka teu ridho sia teh molor ngon sapi itu. Eta mah dituturkeun ku ayeuna roh anu imanan, nu aya imanana padinya alhamdulillah jadi terang pare montok teh keur parab sapi tah. Amal nu pasawa aya imanan jeung nu imanan bakal diterima sarisukan. Nu aya imanan bisa lumpat nepi ka Allah. Anu imanan mah juru kutu teh bisa lempang ngan digiringkeun ku seuneu gugulingan da ayeuna teh nepi ka Allah montok pare kitu. Jadi niangan amal bisa lempang ayeuna ka Allah teh jamaah nu aya imanan, salatna aya imanan, lain kuring nu bisa ngan kuring ku Allah dibisakeun ngalakonan salat. Atas assalamualaikum teh salat kuring ditingali lagi ka sawah. Kadua itu ampun bener salat. Boro-boro hayang digajar. Ceurik ta salat teh istighfar istighfaran doraka keur salat sok itu tarapu. Itu aya iman. Lamun ayeuna salat ka masjid nu nanya mang ke salat, teh geus salat geus. Tanah haon itu. Batur mah. Tah, jadi nu aya imanan mah bisa leumpang amalan nepi ka Allah, engke di masa bisa leumpang kumpul di masa teh imanan mah. Eueuh imanan mah moal bisa leumpang. Dahar oge seperti kitu, dahar di restoran. Nu imanan ampun kabeneran restoran Padang waktu dahar teh. Mamayu banyak ulah kakarat isuk di kabeurang. Atoh udah hari sagala enak. Anu aya imanan mah dipikir heula memeh idahar teh. Eta teh sate domba. Di Manun Jaya. Nu mawana domba urang Cibantar, parabna YouTube Golkar. Ieu teh asalna YouTube Golkar jadi daging domba. Nepi ka ayeuna di restoran di dahar kuring tuh. Aya jama kira-kira nepi ka asalna nepi ka nyaho di asal YouTube Golkar teh ngadahar daging.
Imana eueuh mulai imanan itu Allah rek maraban jelema Tasikmalaya yang jukur gora lapasi dolog jeung dikut kingres eta teh rek maraban urang Tasikmalaya ngan kudu jadi daging domba heula jadi daging sapi maraban baru karya imanan tah gunana ayeuna ieu Mauludan teh siapa dibalikeun Kangjeng Rasul kuala dan Rasul dilahirkeun teh boga karep nu matak dina Taurat dina Injil geus dibejakeun. Anna nahlata ya bisata ida orokot wa waqtuhum dina pihak zaman. Dina Injil caritakeun engke korma nu saumurna tara daunan di Mekah di mana geus meuh poe daunna ciri medal nabi akhir zaman. Dina Taurat anak kau kabar dua marupun bisa ditindakum ila sarom min monipo waktu dina pihak zaman di mana bentang utara pindah umurna geus pindah tina tempat eta ciri medal nabi akhir zaman maka pandita Yahudi jeung Nasrani teh apaleun bakal medal nabi akhir zaman geuning teu iman atuh kieu ceuk Abu Jahal hayang teuing nu jadi nabi akhir zaman anak kuring atawa itu kuring paling teu anake beureung kuring teh kabawa gede di luhur darajat da boga anak jadi nabi kitu ai teh ibuna teh Aminah teh ramana teh Abdullah dua sasi dibobotkeun pupus we ibuna sabaraha dinten nganenan pupus mata patu lalis Kanjeng Rasul teh tuh ai kanu patu teh geuning loba anu teu pati ngahargaan teh Kanjeng Rasul mah sabab beda ti leutikna pitai gedena ge ngurugul manehna tuh mun ayeuna jeung batur teh ngangon domba bae ieu tong ka di daharnya bekal anjeun mah ieu bekal dewek teh heula dahar anu urang bekal batur heula Kanjeng Rasul mu dewek ulang ke paneurik nu maneh mah kitu Kanjeng Rasul mah ari urang mah terang ngaheulakeun ayeuna anjeunna ngaheulakeun batur we ari urang mah ngaheulakeun urang ajeun teuing batur teu ngabagaen asal kuring maka al-malikul mu'adhamul parodin ngahajat 10.000 haram pencit 5.000 domba anu pencit panunturanana ayeuna nya acara kakenep cara dia acara kenep di samping batok teu kusi nyamungan tuh timu bumina canda heula puasa mangi mulut kokoro mangi lebaran mata ngalas sadaekna we kitu ngalas so mata aya 2 kali apus can CF teh balas timu kan untungna di dieu teh beurang ari al-malikul mu'adhamul parodin mah dipeuting teh mata jama teh jahar wareng reup sare salat subuhna kebeurangan balas kemudahan jadi urang mah ulah lila teh ngaji nabi singke salat zuhur akhirnya kitu da pribadi langsung ka Cibantan tapi teh meuleum jumaah Pak Haji menuju mah di dieu Pak Haji teh ka ditu ya Cibantan ari capek mah nya ngan sikana ulah capek Pak Haji mah kana ngaos ka Cibantan hadir ka dieu jauh ge aya gitu dan maksudkeun mah supaya urang teh ditanya ku Allah bisa nemalan jeung bisa maca jeung bisa sota ningali sabab lamun urang ditanya ku Allah teh nemalan kita maca teu bisa maca kita ningali teu bisa ningali Quran ngabedakeun summun bukmun umyun pahum layar yun torek nu pireun nu lolong mah bisa balik ka Allah tah jadi urang teh ditanya cek kalau asa nguaskeun kana soca sapanyana ti suku pikaburit ditanya asa nguaskeun kana soca sanu bisa tepat kupanangan sanu bisa ngareku sampean nemalan dina hate Allah lebih Allah ngurus kana soca bisa ningali jadi karaos ieu soca awat teh ku Allah teu dibisakeun ningali engke bisa sapar awal sapar sani sapar salis sapar robo sapar awal nu kumaha asairu min manajili nafsi leumpang tina tempat nafsu mana nafsu resep kana mentok pare leumpang nepi ka yakodir hedat anu bisa ngamontokeun kana pare yakodir tara jeung kudrot ari kudrot sifat mani tu matebdat Allah taala berarti dibukakeun ka nyahodat Allah teh eta nu ngabogaan sifat kudrot saparsani nepi ka asairu ilah hadrat wahidiyah hadrat wahidiyah ai saparsani kumaha ieu mun keur sujud subhana rabbiyal a'la ka upukil a'la mana upukil a'la teh mun urang keur sujud
lain kuring geus sujud kana Allah ngidulkeun kuring karaos kuring teh keur disujudkeun ku Allah nyaksi kana kabeh anu ngidulkeun kuring Allah nyaksi ka urang keur sujud rasa disaksi ku Allah jeung urang nyaksi ka Allah itu dihadap wahidiyah teu hese kitu teh bisa euy ci sok naon hese na lamun aya hese kene sok tanyakeun dijawab ari maka di Cibantara sok tas maghrib jam 8 teh itu tak aya usul kuring mah teu ka hatinya sok teu ka hati itu nah arek menjadalah heula arek nanyakeun heula mata baheula teh kamaroyo teh karang teu ka hati aing balas aing ngasa pastan ka hati mata teu apa pisan drieun tong teu teu menentang ketika eta teh pisan teh di dieu ampun ting ngahajab ribet si katong teh melem kemis ngaji di dieu ajengan di onang jeung dinten kemis lecek batur salah make heula anak tong ngalawannya pasien jeung ajengan mah era boro-boro elek sanajan meunang gitu jagoan tak alhamdulillah pacono tidak dipanggil ku saudara sekalian ka Cikalong non sabaraha papai kabeh dan sek di Cikalong mas beas Cikalong papai ku pajono mudah-mudahan dina kajati urang kasar teh kacanak iman Islam pajono dan sek anjeunna teh sok ngaji di dieu nyapekeun pribados awas can ya iki awi mah ieu anjeun batur sarereang alhamdulillah ngancir urang teh eta teh loba pisan Cikalong mah tapi nanti orang Cikalong masuk morong maghrib kadinya nanti tah baheula nentang teh ayeuna mah jadi santri mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak nu can kahartos tong eureun ngaji anggota mun can ilmu mah sabab ayeuna wal jahlu bila ta'amu min kalbaqur bilayatin nu bodoh teh ngaji manu kuas sapi nu hirupan ari sapi aya teh hirup berbolotik awakna gede awakna teh hirup mah teu mahal hargana mun teu percaya karoskeun ka ibu carogena 75 kilo beratna ngan hirupna geus eueuh pan bebeja ka mangambil teu sangka penting deui dengan teh ibu da hirupna geus eueuh kitu lain tinggi nu leutik asal hirup bae rupina teh katon sakitunya lemes hate pantes bareng matak neraka matak geus pemuji ali ngapuntenna ngan sabalik dia nabi si poho deui ya nabi salawatullah alaika ya habib salamu alaika salawatullah alaika munoyon dihampura dosa si asiku Allah Ta'ala syarat namamu ayat dua didawuhkeun Allah Ta'ala kahijina dawuh mahaba Gusti Allah nu disembah kadua nama mutaba'ah turutu mutarasulullah cek Quran kul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni bejakeun ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bener merasa kabeh tuhibbuna Allah resep ka Allah fattabi'uni tuturkeun kaula tak lamun ibu-ibu poho deui caroge nu kadi taroskeun ka caroge kumaha nu tadi teh lamun ayeuna ibu-ibu nu kadieuna caroge anu teu apaleun taroskeun apal teh kitu nu yang dihampura dosa teu apal papatahan ku ibu ulah yang ibu wungkul bisa nemalan nu mahapah mah jadi lamun caroge ayeuna terangna ibu teh jadi guru caroge nya bisi ngaji ka keheuleuh ya patok tarik-tarik euy amak teh da guru eta teh kapan amun ayeuna ibu-ibu jadi murid ya itu ge pada ka murid ya ke teuing penting nama sukses sarerea ingat mun ditanya teh nemalan isuk tapi ka sore isuk ka isuk bisa nemalan sabelah itu bisa nemalan teu bisa maca
teu bisa ningali sumun bukmun umyun paum layar jiun nu torek nu pireun nu lorong bisa balik ayeuna ka muga-muga ibu-ibu jeung bapak-bapak mulihna kaya ulang ka asal teh ladang ditanya bisa nemalan ditah maca bisa maca ditah ningali bisa ningali lemes teu pantes badag mata nerag teu mata keur pamugi ageng hapunten panutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.